got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu sareng ngarancangan bade ngadamel video ngeunaan bahasan tradisi Sunda nyaeta 7 bulanan. Tepangkeun nami Abdi Helma, nami Abdi Rizka, nami Abdi Gustina, Nami Abdi Rama, nami Abdi Afrizal. Guys. Upacara ieu ge make cai ti 7 sumur anu beda-beda. Terus deui make kembang 7 rupa. Jenis kembangna nyaeta kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang kenanga, jeung sajabana. Dina upacara ieu ge aya ngamandikeun ibu hamil. Anu mimiti ngamandikeun ibu hamil nyaeta suamina ibu hamil. Ngamandikeun ibu hamil ngagunakeun 7 lambar kain batik atawa samping nu dipakena gantian unggal guyuran. 7 samping eta motifna beda-beda nu ngalambangkeun kahadean jeung ibu hamil jeung deui anak nu dikandungna. Saatos ku pamangketna ibu hamil dilajengkeun ku mamahna ibu hamil. Teras dilajengkeun deui ku bapana ibu hamil. Teras dilajengkeun deui ku mamah mertuana ibu hamil sareng anggota keluarga selanjutna. Saatosna ngaimbakan ibu hamil dilajengkeun kana meupeskeun endog anu keuna kana beteng ibu hamil. Salajengna pambeketna ibu hamil meulah kalapa gading. Lamun beulahana lepeng anakna berarti lalaki, lamun nyengsol berarti anakna awewe. Teras dilajengkeun ku ngarujak. Buah-buahan nu diangge nyaeta beuti-beutian, kadondong, bangkoang, jambu air, jeung sajabana. Teras eta buah sadaya dipesekan heula dikumbah dugi ka bersih. Saatos bersih buah ditumbuk heula dugi ka rada hancur. Bahan-bahan nu digunakeun nyaeta mimiti lebetkeun heula cengek, gula, sareng honje. Teras diuleg dugi ka lembut. Teras lebetkeun heula jambu airna. Pami atos kacampur lebetkeun buah-buahan nu tadi tos ditumbuk. Teras tumbuk deui dugi ka campur sareng bumbuna. Pami atau campur sareng bumbu lajeng rujakna dibungkusan kangge engke diical ku ibu hamil. Saatos rujakna beres dibungkusan, ibu hamil sareng pamanggetna ngaica rujak ka tamu anu sumping di acara 7 bulanan. Para tamu meser rujak eta ngangge kenteng anu dibentuk buleud atawa nu disebut talawengkar. Saatos rujakna saep kaical berakhir oge acara 7 bulanan.